komunikasi Ari ngintip mah teu. eta mah teh ngintip mah nyuruh tandur eta bae Terus anjem eta gering hancai nu eta tandur eta teh iya nu eta bae nu tandurna teh macul jam eta gering nya eta deui nungguan waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping, wilujeng tepang sareng abdi Pak RT Sukardi di Kampung Cirame. RT modern, RT nu gaduh loyalitas sareng dedikasi tinggi. Sanajan teu aya bengkok sareng gaji. Anti korupsi. Nah atuh da bororah bade korupsi kumaha teu aya nu bade dikorupsina. Pak RT oge gaduh sekretaris. Tapi sekretarisna ieu teh sanes ti Sunda. Yu tebih, yu teh tebih pisan ieu teh. Saha teh namina teh? Namanya siapa? Nama saya teh Alia, sekretarisnya Bapak RT. Oh gitu. Ya. Nuhun. Atur nuhun. Geulis teh. Geulis. Sekretaris geulis berarti namina ya. Alhamdulillah. Wengi ieu dina wengi perdana atawa wengi munggaran bade ngabahas tentang RT teladan. Di dieu tos kasumpingan yo tamu kehormatan RT teladan. Nu paling itu saha namina ti RT mana? TRT 22 Bang Abul. Oh, Mang Abun. Pasti birek di Kecamatan Pasawahan mah ya. RT nu paling terkenal Abun gitu tah. Nah, saya Ambil di RT 50 Cariman. oh, Sariman. Aduh, ieu teh panginten meureun saderekna Suparman, terus Batman gitu loh. Tapi ieu Sariman. Ayo, mangga tuh di luhut tuh. Alia, taros nyesep tuh gitu ngerokok tuh. Bapak ngerokok nggak? Ngerokok. Oh, boleh. Ngerokok aja dulu nggak apa-apa. Iya. Sambil ngerokok aja dilanjut. Gitu ta. Warga Dumai sadayana ya. Tos jentre, tos katingali para RT nu karasep sareng sekretaris Pak RW noga. Boleh satu campur nik. Kenapa eta teh? Aduh, kena gelis tuh. Ganti mah kayak sekretaris 020. Oh, cenah Pak RT 020 hoyongna sekretarisna eta cenah ge. Pak Abun geus teu eta. Geus. Hoyong jantar sekretarisna Pak Abun. Muhun ya. Pamirsa sadaya warga Dumai. Kumargi ieu Pak RT teladan tos kempel di dieu pasti. Warga Dumai hoyong tepang, hoyong kenal teh. Kumaha cenah ieuna cenah ge sejarahna ti leutik sampai ka ageung teh sampai janten RT cenah. Mangga Pak Abun di entrewelekeun tah kumaha dibejer beaskeun gitu. Sejarah hirup ti leutik sampai ageung sampai akhirnya jadi RT. Nah RT teh cita-cita ti alit gitu ti leutik tah kumaha gitu. Mangga. Ya itu dah tuh inget-inget hatan kedua di RT dah dilamalkan nih tadi. Oh mohon. Ani naon? Ya sobe tekamen sare di Palawija. Catat Alia, tatanen pare palawija. Siap Pak RT. Oh, terus atuh. Ya terus salah jenengnya meureun ku masyarakat kaangge meureun ieu Mang Abun jadikeun BRT cenah. Oh, gitu. Eta. Salian ti RT teh tah, janten naon deui teh. Ari mireng-mireng mah cenah ge olom-olom teladan kumaha cenah. Iya bener bener. Oh, panggilna dicatat. Selami sih aya 20 tahun. Oh, eta teh profesi naon teh? Pak Bangda. Oh, mohon. Terus lajeng bade aya nu disampaikeun naon deui tah? Ya naon ya ada Arif jadi RT mah ada gajina sakede. Aya sesera naon-naon. Warga Dumai sadayana
janten RT gadingna sakedi langsung ya Pak RT na ya catat hoyong itu gajinya naik gitu UMR gitu umpamanya pakai dolar oh pakai dolar cenah warga rumah sadaya cenah cek Pak RT hoyong nama cenah gaji RTT cenah geus setara sareng gaji PNS cenah mun cenah dicatat ari ya Iya, Pak. tong dikedap-kedip ku mata nu kencar cu gerong nih. Terus langsung ka ieu Pak RT nu kadua ieu. Pasari. Oh. Cariman, ternyata wargi rumah dikira teh Sariman, Batman, Superman. Bener-bener. Mangga atuh dibejer beaskeun tah. Abi teh RTT di tahun 2015. Di 2015. Atuh terus boleh ya? Ada asisten. Asisten ayeuna masih RT. Teu ayeuna mah cuma wardi bener-bener ka urang teh mani deudeur pisan. nu leres. Mungkin orang teh gaduh sapsakil meureunna. Hah? Sapsakil. Sup sekil. Ya teh keberanian. Leadership. tak. Sapsakil. Berani. Sop sekil sanes sop dengkil. Sanes. Terus atuh Percaya diri. Mungkin orang ketika ada tip penyesuaian jeung warga miskin, anu panti asuhan kitu. oh mohon adaptif, sosialis, komunikatif. Wargi. Ari ngintip mah teu. Eta mah teh ngintip mah. Ngintip pan teu. Kan aya adaptif ngintip. Terus dia teh. SD di mana SD dari akademi manteu SD ge lapor ge ka opat. Mungkin opat. Tanah opat. Mohon. Alhamdulillah jadi RT bae geus teh da. Mohon. Tas dia eta lahir di mana? Wilayah Kuning ada Kuning. Makan kapung kuning make ieu make jeung napit teh. Jeung ayeuna pan ieu mah. Upami Pak Apun teh lahir di mana teh? Abi di Kuning. Di Kuningan ya. Mun kinten teh di mana gitu di Pali Kaler gitu di mana gitu ya. Eta teh berarti lahir teh di wilayah Kuningan ya. Nah, eta lahirna teh pan meureun lahir teh kumaha kecepot teh kana nyiru, tah kana samak, tah kana babanean gitu teh. Kan nyiru. Kan warga Dumai sadayana. Ieu kan aya tokoh-tokoh aya Pak RT, terus aya asisten Pak RT, aya RT Sukardi. Hoyong kenalan sareng saha? Oh, sareng alias ngana. Ieu atuh itu kena ditinggali sadaya RT Sukardi, RT Sariman, RT Abun sareng alias teh kena ditinggali. Ieu mah ningalina teh ka alias sadaya euy. Nuhun teh kumaha. Mangga dilajeng eta. Kumaha terasna tah? Sareng teras lahir, terus kumaha itu disuntik posyandu, polio nepi ka SD tah kumaha gitu. Ari tes mah posyandu mah teu bisa. Teu bisa. Sieun kabur bae. Kabur bae. Dijeksi teh. Dijeksi teh. Mohon ya mohon. Disudat Disudat henteu. Henteu. Kabur. Nuju alit teh cenah sering ieu nangis ti wengi cenah sumeng tah naon eta. Sumeng ya. Mohon cenah sumeng tah naon teh. Teras cenah hari ieu mah cenah Pak Apun mah upami ngangge obat nyamuk cenah alimeun cenah kendana ngangge belecen cenah kitu tah. Mohon cenah. Eta teh leres teu. Leres tah upami damel teh mulai yuswa sabarahatan. Umur sabaraha mulai gawe teh? Mulai gawe teh da umur sabaraha da tara gawe. Tara gawe. Pamirsa sadaya warga rumah, Pak RT tara gawe. Berarti menah ieu mah yeuh. Ningrat jelema sugih. Tah, Pak Apun eta kumaha tah? Mulai damel teh yuswa tahun sabaraha, yuswa sabaraha teh mulai damel teh? Ya keluar SD wae waktu apa itu Mohon naon eta teh? Tengah bantuan naon? Nalasulu, macu. Artinya Pak RT. Ada abdi pan isem bae jadi RT teh hayang deket ka wargi. Oh, mohon
terus naon deui? Yang deket ka wargi, mana anu wargi anu teu aya Mohon, mohon. gitu. Mana wargi nu aya, kan nu terus nama nu enak nama mana rangda, mana. Gitu. Catat alia rangda. Nya catatnya. Janda. Tadi tadi teh. Rangda jeung janda sama bae. Warga rumah aing tolai Tita Rangda jeung janda teh sami. Tah eta tah tos dibejer beaskeun ti mimiti lahir teruskan sakola tapi nikah tahun sabaraha tah? Nikah Tahun 86. 86. Oh, berarti nikah mudanya. Nikah muda. Pantesan atuh ayeuna masih keneh rosa macul mangabuna. Istrinya na jak-jak moyos gitu kan. Iya, nikah teh tahun sabaraha? 88. Ya. Teu benten sabaraha nya? Iya, Oh, istri nama? istri henteu. Cenah kontek, Ibu rumah tangga. Oh, ini. Ibu rumah tangga. Udah gitu. Mohon. Para wargi Dumai sadaya. Tadi tos jentre diterangkeun ku bapak-bapak RT ngeunaan biografi atanapi asal usul tah. Ayeuna ieu hoyong traing teu warga Dumai. Profesina naon, damelna naon, digawena naon. Nah ieu teh jadi RT teh iseng cenah, nah jadi RT ieu teh terjerumus teh kumaha gitu kan. Nah, kieu salain tadi jadi RT tah. Iya. Ieu teh damel anu bener-bener damel nu dicepeng sadi dinten teh naon? Mecah batu. Mucah batu. Iya, mecah batu. Jadi Hah? batu nu gede dipecah. Jadi 2. Jadi 4, jadi 5, jadi genap. Pecahna. Nah, para warga Dumai sadaya, berarti di dia di podcast tamu Pak RT aya profesi anu memang unik, menarik, tapi cukup menjanjikan secara ekonomi. Nyaeta tukang batu. Batu akik, tah batu naon ieu? Gede, batu gede. Oh, batu muka Batu cenanya. muka. Mohon. Batu muka. Batu muka. Ieu upami batu muka teh sahuluna teh sabaraha tah? Ya sekisaran 1.000. 1000. Upami di kibik kita kenana sabar kibik Di kita. kibik teh sameter ka sameter. Mohon. Meter. Eta teh cinta 80. 80 Mohon. ribu. 80.000. Mohon. Eta tina mecah batu, tina jadi tukang batu teh. Biasanya jadi ngabiayaan sekolah anak, biasa. Biasa meser HP, biasa meser gula, iya, gitu. biasa. Biasa meser kalung. Biasa. Beuh. Warga Dumai sadaya ternyata sugi tukang batu oge. Ya, Sugito. Sugito. Sugi daripada ku podcast. Kasbon terus ke produser. Gawe tacan kasbon huyuk buat minggu. Ye, tos aya eta suka duka nate kumaha gitu mecah batu pernah gitu yuk. Benang ku palu tak kumaha Aya gitu. bae kenging bae nu eta mah ari mecah batu mah sok kapetel. Lihat. Terus deh ada disebut menangis, nangis. Nangis. Oh, ada asa kumaha teh gitu karena sok pecahnya, dipecah. Catat, tukang batu sedih. Sika efeknya mana? Ras tuh. Ya, jadi kan kadang sok harus mecah gitunya. Mohon. Tas mecah kopi teh aya kan repot. Masih Iya. ka kopi. Ka kopi dan anu perlu pan kopi, anu perlu mah morbo. Kaha teh ieu. Warga Dumai sadaya juif kopi. Terus kumaha deui? Eta Ya terus gitu bae. Mohon. Jadi Sareng ieu punten ieu Pak Apun ti RT Kuda Dalemnya. Nya sate acana dilajenkeun nih. Usum naon ayeuna di Kuda Dalem teh? Macul. Macul. Oh, dikinten teh usum pepegatan gitu ya.
Usum maju. Nah itu salian di profesi RT-nya, eta kan profesi sosial pengabdian gitu. Nah, sadidinten teh ya, sadidintena Pak Abun teh eta damel naon tak? Apa ya gitu. Oh, Ini apa? mohon. Eta harian tak kumaha tah eta bayaranna teh? Harian. Upami Pak Abun janten tukang tak kumaha gitu. Kena. Pak RT kenek, sanes konektor, tapi kenek bangunan. Langsung wae tuh wargi rumah kenek bis malam. Aduh, kumaha. Lanjutkan. Terus kumaha? 60.000 sadin teh. Gaji 60.000. Tapi tiasanya itu teh Ya dicucuk-cukupkeun bae. kanggo sakola urang kali gitu tuh. Kanggo jajan inco gitu tuh. Kanggo istri meser pakaian non teh eta nu nominaina teh pakaian senam gitu tuh. Sapatuna 1.000. Itu ya. Berarti gaji sakitu ge upami disyukuri mah nya tetep cekap gitu. Sanes alit ageungna tapi kumaha urang bersyukur jeung ngamanfaatkeun eta penghasilan panginten kitu nya. Oh, no. Wah, aduh hebat ya Pak RT warga kampung Lumai. Ternyata RT gitu RT anu sabar gitu kan. RT anu tawakal, RT nu rajin ibadah. Amin. Amin. RT nu rajin Alhamdulillah RT na rajin ibadah, wargina oge rajin Berkah. berjamaah itu Rajin berkah. bersedekah gitu. Maka dileut. Aduh, eta masih dileut atuh. Nah, tadi pan urang sadaya warga rumahnya tos mirengkeun keluh kesah. Tos mirengkeun curhatan eta. Aya nu cenah gajina gan 60 tapi da ini berkah. Tiasanya kolakeun, tiasa nyandangan anak istri cenah. Ya, terus aya deui nu gajina sabaraha teh pasariman? Gaji teh syarat. Sabaraha? 100. 100. Sapoe teh? Setengah poe. Setengah poe. Atuh ieu mah. Setengah poe. Daripada jadi kru podcast. Asbon terus pegawaian cacan Agus gaji beak ya 200 berartinya. Aduh hebat pokoknya baik. Tadi dileut heula ya. Cok. Oh iya bener ya. Roti cok. Tukang kamera ada di close up tak PRT ya. Ya mohon tuh. Ya, mohon berkah. Mangga Pak Bun. Mohon mangga. Aduh dileutan. Alia bade ngaleueut. Mangga atuh. Mohon sok. Mangga. Abdi oge tuh bade ngaleueut heula ieu teh. Sadayana mangga ditampial. Warga Dumai, Pak RT Sukardi, Pak RT nu sehat. Sabab selalu air putih. Eta ti tadi teh tos mireng nu namina riwayat dilahir nepi ka nikah. Iya. Terus kajanten RT kitu tanya. Nah sebab ya Pak RT teladan bagi keluarganya, teladan juga bagi warganya. Dan insya Allah teladan bagi agamanya. Amin. Amin atuh Amin. Nah gitu atuh. Sehingga namanya paling itu mah ninggalin teh ka Alia wae ya teu nu pojok. Situ biasa. Aduh. Eta Pak Abung ge rada lurak lirik. Normal. Bisaan Pak. Eta pasariban mah kasar ngaina teh. Molototan gitu. Aduh teu kenging dipolotot. Inte teh ge dia mata-mata geni tanaw.
Mata genit. Mata genit. Ya, Bun. Kieu. Tadi kan tos mireng gitu kumaha keluh kesahna kumaha itu prihatina, sedihna, gumbirana di mana gitu kan. Tah itu teh kumaha teh harapan-harapan jeung itu kapayuna teh kumaha? Ya dina profesi ieu teh kumaha harapanna? Nah hoyong tetep jadi tukang batu tapi gajina 1 miliar, tanah tetep hoyong jadi tetep ngaladenan tapi loba kartu kredit gitu. Ih loba kartu kredit aing namanya. Lobanya warga rumah kredit mah ewu mah emok suka loba gitu tah. Gitu. Tak kumaha mangga Pak Bun. Keur kahareupna gitu kumaha ieu. Ya kahal itu mah dewa. Sudah ya biwe atuh. Nuhun mah. Tenek nih meureun jadi tukang. Nuhun. Catet alia. Sudah Pak. Hoyong jadi tukang cenah peningkatan. Iya upami di sidik mah alia teh juga yati Octavia. Bener. Eta bener eta teh ieu nya lanceuk sareng Adi sareng Peggy nya teh Bun. Teras deh naon teu harepana gitu tak. Nah hoyong kenging bantuan di pamarentah khusus tukang gitu tak. Tah hoyong bantuan di pamarentah khusus kenek gitu tak. Mangga sugan gitu didengekeun kudu di luhur gitu lah. Gaji RT naik. Nah gaji RT sesuai UMR cenah. Catat alia harapan Pak Abun gaji RT sesuai UMR. Tah iya. Eta upami tugas pangberatna RT naon tah? Pemulihan jiwa itu teu payu. Ditata ribu. Masih bagaimana kalunggu. Dikerjakeun cenah di pamarentah. Sonmen kapirang teh ya eta omongan tadi teh. Direkam. Terus nah. Jadi pekerjaan nu paling berat RT teh naon tah? Eta pemulihan pejabat teh hese ayeuna we. Eta lamun ieu mupulan pajak kumaha tah? Wah ya do. Iya ayeuna baka. Mohon. Alhamdulillah ya Bapak. Tapi kieu Pak Bun. Ya, perlu didangukeun ku warga Dumai sadaya ya pertanyaan dia ya. Pak Bun sebagai RT hoyong nyandung teh. Jauh kok. Soam. Jauh katanya. Jauh. Mangga Pak Sarimen kanggo eta tah harapan kapayuna teh kumaha tah? Adapun kapain mah abdi mah hoyongna warga teh harante. Jadi lamun putus rantai teh pantai gotong royong jadina. Mohon. Jadi supaya warga teh maka sarehat. Jadi kan henteu setik-setik BPJS. Setik BPJS karunya atuh kanu itana. Karunya kasar. Nya maksud mah. Oh nya BPJS ge. Pan kita pusing-pusing teh. RT can jadi BPJS. Jadi pan muter dari BPJS. Jadi lebih bisa mah maka sarehat. Masa kasarehat warga masalah teh. gajihna kumaha kedah di Ari gaji mah kabeh hayang nama ditaekeun. Taekeun. Sesuai UMR. Sesuai UMR Sabaraha tuh UMR ayeuna? nya UMR ayeuna teh meureun aya nu kuningan sabaraha? Nah itu kuningan UMR teh sabaraha tuh? 2.200.000. Tah Atuh lumayan bisa nyandung deui. nya bisa dipaskeun teh bisa dipaskeun gitulah. Jadi 2 juta Jejeg gitulah gitu. Oh ya Allah sabaraha ka 3 juta jejeg cenah. Aduh. Ampun. Eta ye. Tak close up Ramu. Ramona tah. Aduh. Ieu meureun ieu nu kagedignya. Iya. Ieu nu kapetel. Itu ari tangan mah tangan ieu, tangan kulinya. Ari kuku mah kuku dewan sebenarnya teh. Kuku RT, ari eta mah RT mah ari mah kan kuli. Jadi tangan kulinya kuku RT. Kuku RT. Itu Pak. Mohon ya ada nuhun. Aduh, sedikit teh ulah sendok gitu tapi nangis. nangis Sok nangis. Sakitu tah. Terus Oh, gitu sakitu bae. Besok bilih bade aya nu dicarioskeun naon. Carioskeun kieu harapanna teh
kira RT ayeuna teh ditingkatkeun lah, ditingkatkeun gajihna. Catat Alia catat. Aduh, coba ayo. Tok ditingkatkeun gajihna nya. Terus? Tah, terus kaduana hamo jalan-jalan ye gang-gang ieu supaya ngarepotkeun ka RT. Gang-gang maka aralus maka diharot mik. Ya punten. Tah, Upami Pak Abun kan tadi tos nyarios tugas nu paling berat na RT kumaha. tah Nah tugas iya Upami Pasariman ya Tugas tugas paling berat na RT naon? tah tugas berat nate yo. Lamun kitu-kitu teh hese mah diaturna. Aya acara Agustusan, hayu saramuni. Kalah nate hayu saramuni. Saramuni kumaha? Saramuni cenah ge, Ibu sumbangan keke harese emen pan. Hayang nama sok dibantu ku daresa, geuning Agustusan bu acara-acara eta teh gitu. Saramuni nyari kitu mah sami jeung RT 22 oge ada masalah eta mah jiwa-jiwa mah. Berat. Sami lain berat. Teras eta kumaha ya carana supaya eta miwarang jiwa teh henteu berat gitu. Kumaha tah? Mah acarana nya. Ya berat sih hese berat. Berat ayeuna mah berat. Kumacak tadi cek RT 22 nya. RT 22 kan berat. Malikun cenah ayeuna. Dicatet malikeunna kumaha? Malikeunna kumaha? Malikun. Heeh. Teu aya jiwa cenah ayeuna mah kerja sadayana geus kitu. Oh, gitu. Iya di dieu oge. Oh, ge pemerintah gitu bae. Nah. Nya, sami bae. Jadi ieu kumaha ieu Pak RT teladan ieu kan tos jadi sepuhnya, tos Ya, jadi ya. mak warga, tos sanes warga we tapi tokoh masyarakat. Aya kitu himbauan atau kumaha ka generasi muda teh kumaha gitu. Khususnya dina pertanian kumaha? Ya kalau anu banyak pengen bio orang lagi pertanian. Bentar. Udah capat dahar teh pilu tatan Nah, tata. Yo, upami Pak Sariman kumaha? Pertanian mah ayeuna mah hese nyuruh tandur eta bae. Terus? Anjem eta gering henteu anu eta tandur. Eta teh. Iya, nu eta bae nu tandurna teh. Macul jam eta gering nya eta deui. Nungguan waras. Hese na di dinya pertanian di urang teh. Kumaha ayeuna kaula muda lamun diajar macul. Warga Dumai Saraya ternyata keluh kesah Pak RT sangat mendukung pembangunan. Mengharapkan adanya generasi petani di desa ini. Sehingga cocok tanam padi ataupun pertanian itu berkelanjutan. Bener kata Pak RT Abun. Jadi kalau tidak ada pertanian itu kita makan dari mana gitu kan. Nah, kalau umpama kata Pak RT Pasariman gimana? Ya kayak tadi Pak. Jadi tandur teh hese jadi anti generasi muda teh kudu kumanya ditingkatkeun teh kumaha kitu teh. Warga Dumai sadayana berarti kudu aya pelajaran agraria deui berarti. Eta mah di SD, SMP, SMA kena aya pelajaran agraria deui. Sabab menyiptakeun petani-petani teh kumaha itu. Lamun teu di pendidikan di SD, SMP, SMA na teu aya pelajaran agrarianya. Mohon ya teh. Nah, tos ayeuna Tos kapireun ku sadayana nya tos jentre, tos kadalu kitunya. Kumaha keluh kesahna Pak RT harapanna kasedihna. Terus tadi teh kumaha ka generasi muda, Pak? Ya. Urang bisa ditarik kesimpulan aja di akhir obrolan ieu teh. Jadi nya eta nu ngaran rezeki mah teu gede teu leutik. Kumaha cara urang mensyukurina? Kumaha cara urang ngamanfaatkeunna? Kunaon sabab tos bukti Pak RT tadi sanajan cenah penghasilanna sakieu, pendapatanna sakieu tapi da keungkeung bae. Tiasa nyakolakeun, tiasa ngalusan imah, tiasa nyandangan rubiah sanes kitu. Berarti nu penting mah nyaeta syukur nih. Dari anu ngajabatan anu ari nu ngaran profesi RT mah sosi. Ya.
Ari urusan rumah tangga jaring sasejen mah kudu kokoreng deh. Iya. Nah, mohon. Sakitu wae dina acara munggaran ataupun acara perdana podcast tamu Pak RT anu ieu ngabahas ngeunaan RT teladan. Tos kapireun sadaya, tos katingali sadaya jentre. Di dieu teladan-teladan, di dieu pejuang-pejuang keluarga. Dan sareng di urusan pemerintah, RT teh nyaheta ujung tombak pembangunan. Tuh, RT ujung tombak pembangunan. Ku kituna teu kenging gengsi jadi RT. Kudu bangga. Sabab ujung tombak pembangunan. Gitu ya. Iya. Sakitu abdi Pak RT Sukardi di Kampung Cirame bilih aya cariosan nu pondok nyogok panjang juga anu ngarahetkeun mana atanapi anu teu kinukian merenah gitu. Abdi nuhunkeun dihapunten nu saadeun-adeunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.